Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Fani Anggraini Sulistyawati di kelas 10 MIPA 3. Ayeuna abdi bade ngadongeng carita anu judulna Lutung Kasarung. Wilujeng nonton. Lutung Kasarung. Dina zaman kapungkur di Tatar Pasundan aya hiji karajaan anu dipimpin ku saurang raja anu wijaksana, namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngaduhan dua anak awewe anu geulis, namina Purbararang sarta adina Purbasari. Dina wanci ngadeukeutan akhir hayatna, Raja Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari putri bungsuna pikeun ngagentosan jabatana. Abdi atau sepuh teuing waktuna abdi turun tahta, cek Raja Prabu. Lamun di lain sisi Purbararang nu mangrupakeun kakana Purbasari manehna teu satuju adina diangkat ngagantikeun bapana. Abdi putri anu kedah bapa pilih, kuduna abdi anu ngagantikeunna. Cek Purbararang naroskeun katunanganna nu namina Indrajaya. Ku sabab sirik Purbararang teras ngagaduhan niat jor ka Purbasari. Manehna manggihan saurang nini sihir kanggo nyilakakeun Purbasari. Nini sihir eta nyieun Purbasari kulitna barobah jadi kayaan totol-totol hideung. Saentos kitu Purbararang janten gaduh alasan kanggo ngusir kakana. Jalma anu dikutuk sapertos manehna henteu pantes jadi saurang ratu, cek Purbararang. Saterusna manehna nitah saurang patih kanggo ngasingkeun Purbasari ka hiji leuweung. Satepina di leuweung, patih eta ngarasa karunyaeun ka Purbasari sarta anjeun mangyieunkeun hiji pondok kanggo Purbasari. Anjeunna oge masihan nasehat ka Purbasari, sing tabah Tuan Putri, cobaan ieu tangtos lekasan anu maha kawasa sareng putri. Hatur nuhun, bales Purbasari. Salila di leuweung, Purbasari ngagaduhan seueur rerencangan nu mangrupakeun sasatoan anu balalager ka manehna. Di antara sasatoan aya hiji monyet anu buluan hideung nu misterius, namina nyaeta Lutung Kasarung. Nangging monyet eta anu manawi paling perhatian ka Purbasari. Lutung Kasarung terus ngahibur Purbasari masihan kekembangan anu endah-endah sarta buah-buahan. Dina wanci enggal wengi di bulan purnama, Lutung Kasarung mapah ka tempat anu sepi teras anjeunna ngalakukeun semedi. Manehna menta hiji hal ka dewata. Ieu ngabuktikeun yen Lutung Kasarung teh sanes makhluk biasa. Dina samedi eta manehna teunah nu aya nya di deukeut Lutung Kasarung barobah jadi hiji talaga alit
caina herang kacidaan, caina ngandung ubar anu seungit pisan. Enjing poena lutung kasarung manggihan Purbasari sarta nitah Purbasari ibak di talaga eta. Naon mangpaatna pikeun abdi, pikir Purbasari. Nangging anjeunna nurutkeun wae, telami saenggeus manehna nyeburkeun awakna, kulitna berubah jadi bersih sarta geulis. Sapertos harita deui Purbasari reuwas pisan dicampur ku hawa atoh, sabab manehna ngaca di talaga eta. Kulitna bisa mulus deui dina wartos lain di kerajaan. Purbararang mutuskeun bade ningali adina nu aya di leuweung. Manehna mangkat sareng tunanganna Indrajaya sarta para pangawalna. Satepina di hutan, Purbararang manggihan adina si Purbasari. Purbararang teu percaya ningali adina, tiasa jadi geulis deui kosarita. Purbararang embung eleh, teras anjeunna ngajak Purbasari nitah ngadu panjang buuk. Saha anu paling panjang buukna, manehna anu meunang, saur Purbararang. Mimitina Purbasari alimeun, nangging Purbararang teras-terasan ngadesek. Nah pas ditingali buuk Purbasari malah nu leuwih panjang ti Purbararang. Kajeun ayeuna abdi eleh, nangging ayeuna hayu urang paganteng ganteng tunanganna. Tah ieu tunangan abdi, saur Purbararang, sabari nyamperkeun ka Indrajaya. Purbasari mimitina geulis lantaran kabingungan. Akhirna Purbasari narik pananganna lutung kasarung ajol-ajolan kawas mang menangkeun Purbasari. Purbararang seuri nyalaktak ngabahak-bahak, jadi monyet eta tunangan maneh, saur Purbararang. Dina wanci eta oge lutung kasarung teras geras medi sakedap sarta lumangsung barobah jadi lalaki anu ganteng kacidaan. Leuwih-leuwih kasep ti Indrajaya. Sadaya nu aya di dinya reuaseun ningali kajadian eta. Purbararang akhirna ngaku kaelehan nana sarta minta maaf pikeun kalepatan salila ieu ka Purbasari. Manehna minta dihampurakeun sagala kasalahanana ka Purbasari sarta minta supardos henteu dihukum. Purbasari anu bager langsung ngahampurakeun sagala kasalahan kakana. Purbararang saenggeus kajadian eta akhirna maranehna sadaya balik ka karajaan. Purbasari akhirna jadi saurang ratu, direndengan ku saurang lalaki idaman. Lalaki eta telain anu salila ieu, maturan Purbasari salami di leuweung nyaeta lutung kasarung. Sakitu wae dongeng anu kiasa abdi tampilkeun. Punten bilih aya kakiranganna. Abdi izin undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.